Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabadungan dongeng, Mang Jaya ngaturkeun nuhun carios nyambung nuju diacak ku Mang Jaya. Carios nyambung judulna Aum Joher karangan Bapak Tatang KS. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun eta-eta hiburan pangbeberamana. Mangga kasugiri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi urang salamina jeung jar kawilujengan. Salamina kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kana para sunaya subscribe sareng locengna. Oge para mitra anu sering komentar oge anu like-na sering ngabagikeun acara ieu ka Dacan Uninga mangga wartoskeun. Ayo Mang Jaya ieu langsung aya maksud Mang Jaya siaran. Langsung sateh bubukana para mitra. Langsung sateh bubukana ai dongeng mah percaya we. Dongeng kapungkur para mitra diolah deui atuh dina kaset kana MP3 tugi biasa diangkat di YouTube. Gitunya para mitra manganyangakeun Aum Joher karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-38. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberasman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Aum Joher. Para mitra ayeuna nincak bagian ka-38 ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS. Nyambung judulna Aum Joher. Para mitra ayeuna nincak bagian ka-38 ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya, harita protokol atawa pembawa acara teh para wargi. Miharep supados para tamu siap-siap cenah para wargi sadaya. Atuh salajengna panganten pameget majeng ka payun jalaran calon panganten istri bade ngalungkeun kembang. Maksudna ngalungkeun kembang teh para mitra bade dikang kalungkeun ieu kembang teh para wargi. Sanes dibalangkeun sanes. Kumaha atuh panganten istri langeor nyi prihatini calon panganten awewe. Geus kahareup dihapit ku dua urang mojang nu pakean saragam. Nu saurang nanggeuy baki diisi ku kembang sedep malem. Rap calon panganten ti sisi ti gigir. Hapunten. Nerap panganten awewe nerapkeun kang kalung kembang sedep malem kalawan ku juru potret ti sisi ti gigir jeung ti hareup dipotret. Sumangga ka calon panganten pameget dihaturna calikeula di payun jalaran teu acan dugi kana waktosna serah terima. Pokna deui para mitra ti protokol gek calon panganten lalaki diuk dihapit ku ibu ramana. Ari baharinta teu kanyahoan korolosna harita ngadon kaluar. Duka keur kacai, duka ngarasa haridang dumeh sema. Nu sakitu poharana atuh Den Juanda jeung Ibu Guru Aminah Jongjon harita teh para mitra. Henteu ningalikeun kanu ngaleos. Si horeng baarinta ngadon kaluara jalan ka tukang. Teu loba miceun waktu ngong protokol cumarita deui. Ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan para tatamu anu satuluyna wawakil ti calon panganten lalaki cumarita panjang lebar. Nyusun entep seureuna dina rekaning basa kawan tugas ahlina. Kayalian ti pihak tamu nyerenkeun calon panganten lalaki. Tutas ti pihak tamu disamut ku wawakil pihak calon panganten awewe ngahaturkeun nuhun kalawan narima kana penyerahan calon panganten lalaki kitu deui dina babawaanana ditarima. Geus kitu mah kakara calon panganten lalaki unggah kalawan dikaleng ku calon panganten awewe. Gek dariuk dina kursi panganten anu teu sakumaha lila. Dua calon panganten dirapalan ku petugas ti KUA sabab geus nyampak. Tita tadi bari walina wali hakim. Sabab bapana Nyi Prihatini dibejakeun ku Den Juanda teu balik-balik aya di Lampung. Tutas akad nikah para wargi sadaya. Nyi Prihatini sembah sungkem ka Den Juanda. Bapa angkatna kitu deui ka Ibu Guru Aminah samalah ka Ibu Guru Aminah mamake jeung ngarangkul tuluy ngaguk-guk ceurik nyuuh kana lahunan. Harita para mitra taksiran Nyi Prihatini ngarasa sedih. Pantes keur Nyi Prihatini rek sedih oge kulantaran indungna geus teu boga. Manehna geus teu boga indung, bapak pon kitu keneh blengles teu kungsi panggih deui. Atuh Ibu Guru Aminah kabawakeun murag-muragkeun cimata.
Kuniang Nyi Prihatini cengkat tuluy ngarangkul ka ibuna Cep Darsono bari ceuri. Sanggeus leler tina ceurikna Nyi Prihatini rarat-reret nempoan Bah Arinta akina. Maksudna rek sembah sungkem tapi Bah Arinta eueuh. Padahal para mitra Bah Arinta aya di luar ngadonna kasered-sered ku barudak. Euleut satengah jam ti sabada pangantena sembah sungkem. Tuluy kalaluar rek disawer gek dariuk dina kursi kalawan dipayungan ku saurang mojang jeung saurang jajaka. Ngong jero hias nyawer sora meni halimpu ngagalindeng. Wur anu nyawer ngawurkeun beas campur jeung permen. Kitu deui duit receh puguh we. Barudak awewe lalaki meni silih suntrung silih dupak malah anu labuh sagala. Kaseredkeun ku baturna paboro-boro mulungan permen jeung duit. Belantaran permen jeung duit receh para mitra nu marona ge budak. Coba lamun duitna 10 ribuan gitu dipintel-pintel. Mang Jaya ge jeung ngilu moro. Aduh. Ieu atan api ku koin ditukeurkeun para mitra kitu dah. Zaman koin atuh ngaurang lejengkeun. Ibuna Cep Darsono ngawurkeun permen sakantong jeung duit receh. Barudak beuki pahibut para wargi teu mikirkeun kaseretkeun ku batur. Harita Bah Arinta kadupa ku barudak kedebut Bah Arinta eukeur meukeur. Geus kolot kaseretkeun ku barudak aya puluhna nepi ka labu. Beno kairik hadena we Bah Arinta aya nu nulungan ku saurang lalaki. Lamun teu gancang ditulungan mah geus pasti Bah Arinta harita kairik ku barudak para mitra. Oh, dasar umat wangkawara teu uyahna keurnya. Kabanya aing teh geus aki-aki hayo pada ngadalupa. Kunaon ki? Cek Mang Bahri bari nungtun Bah Arinta kaluar tina riungan barudak para mitra. Harita teh umat aki umat mani teu ngalarti pisan da Bapak Jo teh. Pika sabaleun pisan aki ngadon pada ngadupak pada nyeretkeun. Nepi ka aki rubuh ampir-ampiran ka irik lamun eueuh nulungan mah. Coba ieu beno saki alusna nepi ka gagalai. Waduh. Mangkaning beno hebring ge teh. Temal Bah Arinta bari ngeprukan beno pinuh ku taneuh kebul. Nah, tu ari aki teu puguh-puguh ngado nyampeurkeun ka barudak. Kapan aki tadi jero, matak naon cicing we di jero, tong make kaluar segala atuh. Rek naon bari nage kaluar tuh kitu di aki mah dilebat di ditu. Atuh da teu kuat ku hareudang dewek mah kaluar sote Bahri. Cek Bah Arinta ngaleos jalan ka tukang. Nu maksudna rek ka jero deui kalawan bendona dipake. Datang ka jero gek diuk di jireun denjuana. Tupi aki mulih di mana ku abdi ditinggalian teu aya, cek denjuana. Ugo das niis di luar aden. Hari kitu ngadon kasaretkeun ku barudak nu marulungan duit jeung es bonbon. Aki kuat karubuh tadi. Tembal Bah Arinta nincak ketika pukul 11:30. Semah uleman geus juljol daratang pada munjungan kadua panganten jeung kakolotna masing-masing. Satiap nu sasalaman para mitra jeung Bah Arinta boh awewe boh lalaki pada seuri. Malah barudak jajaka dina seurina bada tarik kerendeng Bah Arinta ngagerendeng jero dadana. Aya ku aramis budi semah di dieu mah satiap nu sasalaman jeung aing teu waleh saleuseurean geuning. Heuh ngahargaan meureun ka aing dumeh aing akina si Nyai. Heuh si Nyai meunangkeun nu beunghar deui. Kitu gerentes hatena Bah Arinta. Cek pangrasana mah nu sasalaman ka manehna teh saleuseurean dianggap ngahargaan. Padahal yang serikeun dumeh Bah Arinta bendona tibalik nu ngajendeun aya ti hareup para mitra. Parang harita Nyi Prihatini ngareret ka Bah Arinta akina. Katingali bendo tibalik atuh puguh we Nyi Prihatini make jeung seuri tuluy ngarewos. Ngaharewos ka Cep Darsono salakina bari tungkul. Kang, tinggal itu aki ngau bendo dibalikeun nu ngajendeulna ti payun. Cek Nyi Prihatini. Red Cep Darsono ngareret tuluy mesem. Wartosan tuti isin kudu sanes. Kumaha wartosanana Kang jalan abdi mah tebi. Saya mah akang mah itu kadin ngalengka sakedik mah. Ngawartosan ka apa? Saperus apa ngawartosan ka aki? Tema Nyi Prihatini. Ngaharewos geus kitu Cep Darsono noel kana leungeun denjuana. Tuluy ngaharewos nu maksudna mangabejaan red denjuana ngareret ka Bah Arinta. Oh, etana si aki aku ngerakeuna keur make bendo dibalikeun nu ngajendeulna ti hareup meuni marieus kieu. Paingan si mah uleman saleuseurean. Eta jeung serikeun si aki make bendo tibalik. Cek gerentes hate denjuana ngarasa era jeung hayang seuri.
ngan harita Den Juana ngarasa bingung nyarita Ari nyarita laun sieun teu kadenge Ari tarik era ku batur mangkaning semah uleman beuki rabul para mitra. Pok Den Juana ngabejaan ka Ibu Guru Aminah pamajikanana setengah harewosan. Red Ibu Guru Aminah ngareret kai seuri ngan dipengkek ku sapu tangan atuh nyi prihatini mah gawena buluar balieur nahan pikasirieu. Gusti nu agung eta si Aki mending ngarakeun pisannya cek Ibu Guru Aminah kai seuri mending ngabalieur. Papa wartosan atuh isin kudu sanes. Pokna harita Den Juana Noel kana leungeun Bah Arinta red Bah Arinta nyareret tuluy nanya. Aya naon Aden? Noelan we ka Aki. Pokna harita Den Juana mere isarah tutunjuk kana tarang. Tarang sorangan maksudna ngabejaan bendo nu dipake ku Bah Arinta tibalik. Tapi Bah Arinta teu ngartieun kalah nyangka Den Juana rieu. Leleson heula atuh Aden. Leleson Aden ai karaos rieu jangar mah. Keun ge aya lanongna di pasian puyer. Sok enga aku lamun ngadi tu. Uyos tamu mah daya itu Ibu Ramana Cep Darsono sareng Aki. Pokna atuh Den Juana teu kuat kunahan piseurieun. Tuluy ngarampa kana bendo pok Bah Arinta nyarita deui. Oh, nyeri mastaka Den teh. Sangabaki ge kulemkeun ka ditu leleson. Tungtung nama Den Juana bosen mere isarah ari katamah-tamah. Semah asa beuki ngagelak marunjungan satiap nu sasalaman jeung Bah Arinta. Teu weleh seuri ningali Bah Arinta bake bendo tibali. Nepi ka semah uleman mah geus areueuh saurang-urang acan oge Bah Arinta antep we teu dibejaan bendona tibali. Sedang Nyi Pratini mah keur ngeh kei di kamar sesirian. Ras ka Akina bari diuk dina sisiri sebang ngareneng jeung Cep Darsono salakina nutas disaralin ku pakean biasa. Ari Bah Arinta sanggeus semah uleman areueuh teh ngaleos ka tukang maksudna reka cai. Gok paamprok jeung Bisapni atuh kai Bisapni seuri akei-akeyan. Jeung seurikeun Bah Arinta kituna deui nu sejen awewe jeung lalaki anu di dapur nyaleung seurikeun. Ye, marangi naon jadi atuh ting arak kai kitu. Deuleu eta Nyi Inon. Mukomo mani akei-akeyan aya naon Nyi Inon? Cek Bah Arinta anggur nanyakeun keukeuh ka Bisapni nyebutna Nyi Inon. Pok saurang lalaki purah nyangu nyarita bari teu weleh seuri. Ki ari Aki teu boga rarasaan pisannya. Pokna tari. Teu boga rarasaan kumaha ari lain semet. Eta make beno tibalik ngajerowal na ti hareup. Ye, kawas nu weureu si laing mah. Make nyebut jenowa sagala kana dewek. Ari dewek teh ngajenowa naon-naon kitu. Dewek mah teu mupunakan sia. Sangeunahna wae ngomong teh deuleu. Bah Arinta ngambek. Lain Aki nu ngajenol eta bendo tibalik nu ngajenolna ti hareup. Hah? Baru bendo tibalik. Nu bener si Emet. Rampa tuh kadinya ku Aki bising teu percaya mah. Cek Emet cek Bah Arinta para mitra ngarampa bendo. Nyawe nu ngajenona aya ti hareup. Amuing be. Nah, ya ku hareuneuna keur manyeun nu ngabejaan di tataji euy. Palang siang semah nu sasalaman ka dewek sareuri si teh deh. Jeung ceurikeun ye meureun euy bendo tibalik. Gara-gara umat padaong dewek jadi kairaan we euy Emet euy. Gara-gara umat kumaha make nyalakeun ka barudak segala tuh. Oh, tadi dewek teh ka hareup. Maksud mah kitu. Lantaran teu kuat ku hareudang, waktu barudak keur ribut paboro-boro duit jeung permen. Dewek kaseretkeun ngampi ka lubuk. Bendo ge kuat ka nampayek atuh kairi ku barudak. Teu deret teuing ngan. Rape ku dewek teu dipake deui tuluy ungah ka jero. Da itu Den Juana anu kitu teh mah meni keukeuh we Aki kudu make pakaian kieu. Gue Aki sieup make pakaian mah. Jeung beno mah atuh hebring atuh. Wah, sieup-sieup 70 sia. Sieup-sieup nanaon make jeung sieup sagala. Nyan siup lah, cik tukang torah, Emet ngagonyak ka Bah Arinta. Nu di dapur nyeng seurikeun. Nyeng seurikeun pujur sia. Bah Arinta ambak tuluy asup ka kamar cucu-cucu disalin. Ku pakaian biasa. Sabab asa raridu. Eutingna kira-kira wanci Isa Den Juana jeung baraya-barayana katut anu babantu. Can baralik ngariung di tengah imah samalah panganten anyar ge milu ngariung. Harita nu keur ngarariung ngadonting arak teh kitu deui Den Juana jeung Cep Darsono. Ting barakatak saleuserian ras inget ka Bah Arinta make bendo tibalik. Ki. Dupi tadi Aki nganggo bendo teh kumaha karaosna ku Aki teh teh. Ceuk Den Juana nanya ka Bah Arinta nu keur ngopi peuleum peuyeum ketan hideung. Nya kumaha kitu Aden?
Mohon raraosan aki kumaha nganggo beno tibalik teh. Eta ge raraosan mah aya Den, ceuk hade aki teh. Nah sira aki asa berat ka hareup. Nya da kitu we beno tibalik nu ngajenola ti teu di hareup. Terang-terang sotenan aki dibengker pada ngageuykeun. Komo itu menyiinon meni aki-akian. Ceuk Mbah Arinta bari nunjuk ka Bisapni. Ngaso heula para wargi ngaso. Para mitra kaum dangu. Harita para wargi sadaya. Atuh tuluy Den Juanda nyarita deui. Kumaha atuh aki mah dipasihan isarah ku abdi teu ngartos kalah ka bakang nyangki ka abdi rieut cangar miwarang mono. Nu mawi Aden. Nah, kabolosan hapunten Aden. Geus sarerea saleuserian meuni areak-eakan. Atuh nyi prihatini incuna meuni beureum ngarasa mangrerakeun dume akina hitut hareupeun jalma loba. Ki gerak ulam angguran, cek nyi prihatini tas sare ka akina, sabab sieun ngerakeun mangkaning aya wargi-wargi ibu guru Amina. Iya atuh bugu we, palaman ngaranna ge bolu meuni hibu atuh nyai. Cek Mbah Arinta masalah harti samarukna nyi prihatini nyebutkeun pelem, padahal nitah kulem. Da ieu mah komo ye, peuyeum ketan hideung aya meuni cikruh ieu nyai. Geuraheun kalinya Aden raosan cikruh pisan ye. Pokna dinawaran ngopi peuyeum ka Den Juanda jeung ka Cep Darsono. Mangga lajengkeun ki. Sing jongjon ngaleut peuyeum ki. Ceuk Cep Darsono bari ngiceupan ka Nyi Prihatini. Aduh komo we kareueut mah atuh Aden, geurak ulah atuh Aden bilih puyeng. Temal Mbah Arinta kalah ngagujujurung nitah sare ka Cep Darsono. Ulah digaronyak wae pamali. Urang ge jaga lamun panjang umur teh mah moal bina ti kitu samodel aki, boa urang leuwih ti kitu. Geura lalson ari tos ngaleut mah aki. Ibu guru Aminah nyarita rada tarik para mitra sadaya. Ya keun engke deui aki mah nying guru. Da candunu ieu panganten anyar geura karulem ka ditu pamali. Sok ari tu nyai geura ngampi haju jeung Aden. Ulah ting harulang mah kitu kan aki mah da candunu bari naoge. Mun Asep geura lalson atuh ka ditu bilih puyeng mangkaning tos 9:30 ieu teh. Ibu guru Aminah mairan. Koloyong Nyi Prihatini asup ka kamar harita para mitra. Ari Cep Darsono anggur jongjon ngelepus udud. Tapi akhirna mah Cep Darsono asup ka kamar bari pantona ditutupkeun rekep. Gilek malik katingali Nyi Prihatini geus ngedeng. Gelenyuk Nyi Prihatini ngabentur ku imut. Puguh keur Cep Darsono meuni asa ditangtang tuluy ngojengkang. Gek diuk si Sirisbang anu make spray warna kaya sasetel jeung saurung anggel. Kuniang Nyi Prihatini cengkat tuluy ngalaan baju kabaya disampaikeun dina risbang. Siraheunana sabab peuting harita karasa asa bayeung yang sigarek hujan. Kang tos tunduk teh acan. Nyi Prihatini nanya laun. Teh acan tin. Punta cantunu mah tos watu di luar. Muhun ieu ge bade. Tema Cep Darsono disangka ku Nyi Prihatini mah nya. Cep Darsono rek kaluar tapi buktina nyebutkeun mangga bari ngoloyoh ngedeng. Kep nyekelan kana tak-tak Nyi Prihatini karasa ku Nyi Prihatini leungeun Cep Darsono rada ngeleper. Sanes bade kaluar neme teh? Cek Nyi Prihatini bari ngareret. Sanes. Tema Cep Darsono bari mesem. Goloyoh Nyi Prihatini ngedeng deui ngareneng meunang sawatara jongjongan mah. Dua insan para mitra jongjon panganten anyar ting baretem siga eueuh piomongeun padahal hate masing-masing moal teu galecok bari jajantung ratu. Da puguh kasebutna ge panganten anyar bari duanana can aya pangalaman kumaha rasa mungaran jadi panganten. Hate dugdeg tutunggulan pitunuheun asa jararau harita leungeun Nyi Prihatini numpang kana dada Cep Darsono karasa meuni deg-degan sigatas manggih kareuwas. Kunaon Kang meuni ratu kieu? Duka atuh tin Lupitini kumaha? Teu abdi mah teu deg-degan. Mung ieu mung asa naon teh ratu gungku. Tema Nyi Prihatini bari ngareret. Kitu deui Cep Darsono bantrok silih reret tuluy silih teuteup. Gelenyuk Nyi Prihatini ngagelenyuk imut di barung ku panon semut ceuleuyeut. Atuh puguh we hate Cep Darsono beuki lelenyapan. Kulisik Cep Darsono malik cetrek Cep Darsono narik tali kontakan. Listrik dina meja toalet. Nu tadina ngemprai jadi remeng-remeng kaganti ku cahaya pohlam semu awarna bulao para mitra. Jep duanana jempe duka geus sarare duka nyaring kene. Geus puguh nu sejen mamani geus jempling tayohna kabeh ge geus sarare. Nu kadenge para mitra lintang ti sora sasatoa nu biasa liar ti peuting. Bangkong jeung bancet
meni recet kawantu sema imahna den Cep Darsono deket kasawa. Ciang-ciang balager ditunggu ku cari cangkas nyedek ka peutingnakeun kadenge sora lonok kekerelengan. Nyaan para mitra. Peuting harita di imah den Juanda meni eueuh nu kadenge batuk-batuk acan. Geus puguh nu tas capek barang gawe mah meni kawas meunang ngabebeutkeun. Nu sarare di tengah imah kawasa saurang ge eueuh nu disimut-simut acan. Taksiran para mitra geus teu kuat ku pitunuheun samalah hordeng oge eueuh numang nutupkeun kabeh ge maruka kene. Kurang leuwih pukul 1:30 harita keur meujeuhna sepi jempling nu sarare keur meujeuhna talibra. Cegug-cegug anjing ngagogog hawar-hawar beuki lila anjing anu ngagogog asa beuki deukeut ka imah den Juanda. Keak-keak manuk korea disada. Meni asa hanapna keur disusul ku sora manuk bebencek ngulincer deukeut sawawangunan imah den Juanda. Nyaan saurang oge eueuh nu lilir-lilir acan. Siga nu disirep teh lain bobohongan. Heuleut sawatara menit kohkol anu ngarona disada ting kelentrung bari ngider. Sanggeus anu ngarona deukeut ka imah den Juanda, reg areureun samalah carempego sisi jalan rondaan. Bari dihahayungkung ku samping sarung, malah aya nu make kupluk nutupan daun ceuli taksiran teu kuat ku tiris kawantu keur usum ngiji. Peuting meni ngagelebug harita teh angin peuting. Pok anu make kupluk nyarita bari ngaluarkeun cepuk wadah bako tina pesakna rek ngaroko. Harita para wargi sadaya nu saurang nyarita. Lainnya peuting ieu meni asa jembling-jembling teuing nya Mang Thohir. Jeung tiris mun teu katulungan mun nyelecep kana tulang tongong ieu teh. Oh, keun bae tembus kana tulang tongong mah saulah tembus kana cungcurungan we deuleu. Lain ku tiris-tiris ting etang-etang mah peuting ieu mah asa jempling deui. Bedana keur ti sasari. Nu neang cai eueuh deui. Biasana ti peuting mah jempling atuh kardun. Manasinakeun ti beurang atuh deuleu. Ilaing mah kawas jelema lieur bae. Tadengekeun anjing ti girang mun rageg kitu. Jeung deui eta aya nu babaung di kade euy. Sing iatna euy sing caringcing page kancing saringset page iket. Cek Thohir siga nu curiga ku ngadenge anjing babaung jeung rageg. Nam euy urang ngalider kabeh girang. Pokna bari ngorejat nangtu. Kamana Mang? Cek Hardun bari tangga. Naon kamana? Urang ngidar ka girang. Benes antep di dieu si Barbais meusina sorangan. Thohir ngajakan indit ka baturna saurang deui ka telah Salim. Telanan Mang sakedeung Mang. Cek Salim siga nu sarua pada borangan. Ke heula teh rek ngadagoan naon ari maneh rek ngadagoan nu nganteuran. Rek ngaduan anu mere ieu rantang azawa naon sia teh. Manasinakeun bakal nu nganteuran rantang ka dieu aya kejoan. Heug didagoan aya we dago-dagoan heuna ieu mah. Rek ngadagoan ngiring gegetuk atawa kejo gaplek. Lain rek nungguan ngirim gegetuk ieu mah suku kuring sing sireumeun mending ngarai kieu. Alasan sia mah saruana jeung si Barbais. Cek Thohir bari ngareret ka kardun nu keur luak lieu. Jorelat para mitra. Katingali ku Thohir deukeut imah den Juanda siga nu ngajorelat. Pok Thohir ngabejaan setengah ngaharewos. Pun, Lim. Kade euy, bieu ku dewe kadeuleu siga nu ngajorelat deukeut imah den Juanda. Gancang euy urang ka ditu euy. Sia urang deuketan bising jelema jahat mangkaning den Juanda tas boga hajat. Pokna deui teu loba nu dipikir. Thohir ini teh eta tempat dituturkeun ku baturna. Harita Thohir meulitkeun sarungna kana cangkeng kitu deden Salim jeung Kardun. Sanggeus deukeut ka imah den Juanda, Thohir jeung baturna nu duaan ting katayep. Bari panon ngabagi reret reg palebah pongpok imah ngaraneg tuluy ting darpong. Beletek sada nu babeletekan sora nu nyokel jandela atawa anu mukakeun pagar. Atuh Thohir beuki curiga ceuk pikirna pasti bangsat jalan tukang. Teu kungsi para mitra memenitan curingkang aya jelema moncor tina pagar. Mang, aya jelema asup Mang. Ceuk Kardun ngabejaan padahal Thohir maleuwih ti heula geus ningalieun aya jelema keur ngagebodol pagar. Heueuh cicing sia tong cekcok. Kayak di mana manehna keluar urang banting huluna ku kokol. Tong dibanting ku kokol Mang mending bajeg we cokorna ngarah teu bisa lumpat. Geus ngrupung malah urang kurungan we.
karungan tuluy kunclungkeun di Cimanuk bari dibeungeuratan ku batu nu gede ngaran teu palid cek Salim nyambungan. Ulah ketang dibanding ku kol komo dibajig sukuna mah serenkeun kanu wajib meureun mang ge tawa ilaing lim ngareung ngade beja anjuran ti pamarentah teu meunang nyieun hakim sorangan pokona mah teu meunang ngahakiman ku sorangan gitu keur naon anu berwajib atuh cek Kardun keur guntreng kitu teu kanyahoan jelema nu dicuriga bangsa tere kaluar jalan kana pager nu geus muka bari ngahompet hayam jago jeung hayam bika barang harita bah arinta ka tukang anu maksudna rek kacai barang kurunyung bah arinta ti jero ujug-ujug gebretak bangsa teh para mitra nu maling hayam ngabertek nubruk pager ngaborobot atuh Tohir jeung baturna nu duaan harita teh ngoreja terus nangtung bari cocorowokan. Bangsat cek Tohir para mitra jeung baturna ting corowo atuh nu keur sarare para mitra sadaya di tengah imah ting korejat harudang samalah denjuana jeung Cep Darsono kalaluar ti kamar sedang Tohir jeung baturna tiluan katut sabagian masyarakat ting beretak ngarudag bangsat anjing ti unggal lemur meuni rageg jeleng bangsat para mitra luncat kalebak hayam geus leupas duanana harita bangsat ditingkar ku masyarakat aya kana puluhna urang terus diasrak tuh tapi waleh meuni sakilat geus eueuh ti eta tempat duka nyungkup duka terus ngejat duka nyumput duka terus ngejat para mitra geus sidik teu kapanggih mah para wargi atuh anu ngarudag baralik deui ka imahna sewang-sewangan ari Tohir jeung baturna anu ngarona balik deui ka imahna denjuana bari Salimah ngerek hayam dua rek dipaling ku bangsat dasar barinta geus nyedak kapikun batur ribut teh manehna mah ngadon kaluar jalan tukang kaparengan ronda anu tiluan geus nepi ka pongpok imah denjuana karawak bah arinta ditarewak ku Tohir jeung Kardun puguh we para mitra bah arinta harita reuwas. Betul sia nyaon ya lesotkeun sia montong nyara kelandeun dewe lesotkeun sia bocokok monyong sia dibaladig sia ku aing deuleu bah arinta teterejel montong ngomong sia ling teu uyana keur aki-aki ngadon rek babadog hayam sia cek Tohir nyangka bangsa nu diudag teh para mitra ka bah arinta dume harita bah arinta kalangkang kolongkong di pipir imah harita para mitra kalangkang kolongkong di pipir imah sote bah arinta mah rek neangan jamu asak nu murag ku kalong dumeh pipireun imah denjuana aya tangka jamu batu keur mejeuna harita para wargi Mang Tohir tuluy nyarita ka Salim Lim gegero euy denjuana euy suga nyaring urang ngajagrageun aki-aki bangsat ye pokna bari tuluy ngangenyang leungeun bah arinta dibawa ka hareup harita teh para mitra sadaya atuh puguh we harita para wargi Salim ngalacat ungah ka teras bari ngengelek hayam dua tuluy ngagegero ka denjuana Kang Aden cek Salim saha denjuana nanya ti jero abdi Kang Aden rona punten ngaganggu heula sakedap tema Salim kojeng Kang denjuana harita ngalengkah dituturkeun ku Cep Darsono samalah anu sejenna ge harita teh naluturkeun kade papa ulah waka kaluar ti heula tinggal heula tina kaca bilisan serona cek ibu guru Aminah hariwangeun kojeng Kang denjuana ngalengkah deui tuluy ningali tina kaca ana breh katingali di luar aya bah arinta keur dicerekelan ku leungeunna kuduaan sedang anu saurang ngajanteng di teras sabari nanangkeup hayam Bu nah di luar siga aki keur dicerekelan leungeunna kuduaan cek denjuana kaget si aki ibu guru Aminah nyamperkeun tuluy noong tina kaca ana breh bah arinta leuh laras we aki geuning apa nakunaon cenah si aki ngadon di rajeng kuduaan tin pokna deui geus kitu mah denjuana muka panto tuluy kaluar dituturkeun ku genepan aya naon jang Salim denjuana apaleun ka Salim ieu Kang Aden demi aya nu nyanak hayam ti pengker lajeng diberi ka palih wetan mungiles barang abdi kadi deui maksana bade mintonkeun hayam di bibir aya nu kalangkang kolongkong barang ditewak teh rerencangan beda ku rerencangan teh horeng tos seput ieu jamina Kang Aden cek Salim bari nunjuk ka bah arinta la ilaha illallah aki nyi prihatini nyirilik tuluy ngenyang leungeun bah arinta dibawa ka teras atuh Tohir jeung baturna ting polohok ngadak-ngadak marata simeuteun saha ieu teh Aden Tohir nanya ka denjuana ieu teh yang nyatini Mang
Dupi kitu kunaon atuh ngadon pada nyerepengan hadis sangki eyang natini teh nyana hayam gagaduhan cek Den Juana. Oh anu mawi nama teh aya nu kalanggang kolongkong dipengker wuri-wuri tadi mang sareng masyarakat ngaberik jalmi nu maling hayam ti dieu. Lajeng menakan ieu aki nya cek paripaos na puru kuntul karitung ular badak karitungak. Waneangan jurig teu kadeuleu. Kari-kari aya bangsat hayam terus aya ieu jelema nya ditewak ku atuh kumang teh. Sang ingutan teh pasti nu nyana hayam teh ngudi deh ka dieu kitu maksad teh tema tohir nyarita teu pati tatak reuas campur era ku Den Juana sanes nu bade nyana hayam ieu mang eyang natini dasar nu tos sepuh teh we karayah koroyo mang. Aduh punten atuh ade neng aduh maos mang teh sasaro panyanten teh jalmi nu nyana hayam tadi sumuhun cek tohir sanuk-sanuk men tadi hampura ngomong naon cenah si badul teh anjing. Buku-buku aki ngadon di rajengan ku si wawalak. Namun aya kawannya montong ngahurup dulu. Saurang-saurang sia kajieu. Madap. Dikira dewek reksieun ku bentari lain. Bujur sia. Ngajan jangkung ku aing mau diterajean sia. Rajeun wanya rek ngahurup. Nah murang kategaan ulah aja lu. Kagok jebol di dieu mah sia. Alah salegana ge buruan bedul sia. Cek awa arinta nafsu malah ngajak gelut sagala meni gede hate. Sedeng tohir jeung baturna para mitra teu ngomong deui tuluy tinggal leos. Waktosna seep.